panyakit dua rupa, aya hate nu bersih, aya hate anu kotor. Jelema nu kotor hate moal bisa menang ilmu, moal komo jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngadenge ceramah ieu hate halang bakal eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa atuh lain ku boga tok sia. Tiru kok kudu ngarasa kosong, artinya jelema kosong mah teu boga naon-naon, pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek oge didaekeun. Maka ibu ayeuna daek pangajian keur kataklan ku daek, keur ngelun mah geuning. Nyaho atuh. Pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa jadi bisakeun. Hakikat urang teu geuning nol, teu boga naon-naon, Pak. Mata keur jelema anu pinter sombong, maka di akhirat nu cilaka lain nu bodoh. Sabab nu bodoh masuk rumah sadiri, boloho maneh mah hidup teh.